Cianjur ngabahas kegiatan bakti sosial pikeun korban gempa di Cianjur. Kalima murid ieu rek ngagalang dana nu diayakeun di sakola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai lulusan kumaha tos dawu aya gempa kamari di Cianjur. Oh muhun, apitos kemarin terang wartosna kamari kana di TV. Kumaha aya korban teh? Muhun kudu eta aya korban jiwa sareng bumi seueur runtuh. Ya Allah, karunya pisan. Kumaha upami urang usul-usulkeun ka sekolah ngayakeun kegiatan baksos kangge ieu korban gempa. Wah, atuh hayu, saya pisan hidupna. Kumaha anu sanesna setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Farhan. Barudak aya naon ngarungkul di dieu? Ieu rencana nuju ngobrolkeun gempa kemarin di Cianjur. Oh, muhunnya kemarin aya gempa di Cianjur. Hawatosnya seueur korbanna. Muhunnya Pak, hawatos seueur korbanna. Ieu Pak, maksudna rencana ngumpul di dieu teh bade ngagalang dana kangge korban gempa. Oh, gitu. Kumaha rencananya? Rencanana teh bade ngadamel heula pengumuman di mading sakola. Muhun Pak, mudah-mudahan sadaya murid sareng guru ngadukung kegiatan ieu. Bapak sareng guru nu sanes pasti ngadukung. Hatur nuhun Pak, tos tiasa ngadukung kegiatan ieu. Sami atuh kegiatan teh kacida kamulyana. Sok mangga atuh segera dikawitan. Bapak balik ke kelas heula ya. Baik Pak. Ayeuna urang kawitan heula ngadamel pengumuman kegiatan bakti sosial ieu. Hayu. Nah, pengumuman ditempel di mading sakola. Sabaraha guru jeung murid aya nu nyumbang pikeun kegiatan bakti sosial ieu. Kumaha dinten ieu tos adalah anak aya nu nyumbang. Alhamdulillah, atos Pak. Muhun Pak, aya nu nyumbang tos sareng aku. Alhamdulillah. Leuki wargi abdi aya oge aya nu nyumbang. Kumpulkeun heula mudah-mudahan langkung jeung nyumbang. Amin. Amin. Alhamdulillah, ieu sumbangan kos kakumpul 25 juta sareng asup 10 karung. Alhamdulillah. Tadi ngajakeun ieu sumbangan ke Cianjur teh. Saya nama dina waktos libur sakola. Supados teu ngaganggu aranjeun. Setuju Pak. Margi abdi oge hoyong tiasa ngirim ka ditu. Muhun abdi oge hoyong ngirim. Mudah-mudahan sadayana tiasa ngirim ya. Insyaallah Pak. Barudak Bapak sareng guru nu sanesna ngahaturkeun nuhun ke ayana kegiatan ieu. Didoakeun sing berkah kangge sadayana. Amin ya robbal alamin. Turnuhun.